Tah si eta mah deka. Pernah curhat ka deuk. Jeung ulah di beja-bejanya si keet ieu mah. Dasar si goblok ieu. Kan subuh urangnya. Da di lemburna mah di ditu di mana di Banten Padalaman. Lemburna teh ceuk manehna teh. Kumaha? Malum di lembur mah nya. Di mana mah lah panggung-panggung acan. Ceuk manehna teh ka urang. Nah, samet peuting da keur usum ngobor eta simet. Manehna teh cenah, "Mah, uing arek ngobor simet heula ah, cenah sakedeung." Eunam. Si usum beureun si kehet mah nya. Ini teh beureun ari balik-balik subuh. Nya. Kepentingan. Balikna teh subuh. Nyimpang ka mana? Teuing nepas geus pokona geus adan subuh we balik. Pasarean heula meureun eta mah nya. Meureun ai tak beuleung meureun nempo di kamar keruku we tah. Saha teh? Si mitohana padahal mah. Ai samaruk manehana meureunan pamajikanna. Gua buruk teh nya. Gua buruk di tukang lep we meureunan nya. Dilelepkeun. Di kopi. Eta ngomong ka deh. Kumaha mitohana? Aing cenah, "Dur, ku aing kopi kitu tah." Aing eta mah langsung warang direret meureunan. Malum centirnya. Alak ning mitoha aing cenah. "Mi, kumaha geus kieu? Can dicabut eta teh." "Mi, kumaha geus kieu? Cabut we." Cabut sia goblok. Hayang buntung cenah. Kapalang daripada buntung. Kumaha? Tuluy Mending tuluikeun we cenah. Eta mah dituluikeun mitohana. Si Mirantu. Si goblok.